Mending keneh dilencod sawah teh lah. Pisan eteunana. Di parean teu kaala wae lah. Capek nama capek gawe kieu teh. Geus pisan eteunana. Mayan mantang euy. Boga mantang pan urang teh ieu jang seupaneun. Teu boga lalawuh tambah gado ngagayot. Keun, bawa ke Kang. Woi. Cum. Cager. Alhamdulillah. Katongo tadi ka rumah ka ditu rek barang injem. Barang injem naon deh? Arek injem ikat. Ikat. Rek konser. Di mana? Wah, moal dibejakeun. Urang kagok balik euy atuh aya pamajikan di imah. Lah moal teh ngana keur naon ieu di diana? Pan ieu teh sawah teh dek we ka sawah keparean. Kamari geus tilu pamintas teu kaala bae ieu gagaringan. Ieu mah ni wararaas sawah ngemplang balong aya di lebaknya. Aya mentak ieu teh dilensod di pelakan-pelakan. Naon bae geus dilensodan mah gitu. Daerah mana sih Kang ieu teh Kang ngabican apa euy? Ieu teh Cileutik. Ieu teh Cileutik. Kampung Mulia Jaya Desa Cisaga. Da isukan mah cenah cuk di desa teh Desa Cisaga. Arek merhatikeun bangsa petani cenah cai teh rek dilancarkeun deui ka dieu teh gitu. Cai nami lancarnya ami katanen kaurusnya. Nya ayeuna mah saheulaanan mah memeh aya program mah di pelakan-pelakanon teh bala teuing gitu. Kang. Gede Aduh haus euy Kang enak ka cita. Arek ka ditu mah aya ieu pamajikannya. Aya nyokot iket mah aya ieu pamajikan. Di imah bisi rek ninjem gitu. Da? Euy. Masih kene manggung. Lah, belang-belangan urang mah ari aya nu nitah nu ngajak sok ini. Sok nasi mararajo anu sok maranggung sarehat. Ari latihan ayeuna latihan konser jang di mana? Latihan konser jang di mana ayeuna? Teuing di mana ieu teh? Heueuh teh sek. Seknya. Kaganggu meureun ku urang. Lah bet teu da teu kaganggu ieu. Ieu urang arek mulang da urang ngareguan di ditu di Cisaga. Di Cisaga? Di kecamatan. Jeung atuh sing suksesnya. Yuk. Yuk. Nah si Karsum ngajingjing naon itu? Cum. Naon? Ngajingjing naon eta? Ngajingjing naon? Ye pada aya keresek we jeung mantang di dieu. Ye, maneh mah. Gitu. Urang ngajang ngumpulkeun jang bawaeun ka imah kumaneh dia. Ari kayang mah hayang mah menta ka urang. Geus jeung boga lah. Sok setri maneh mah lah. Sok juga boga. Gitu lah. Aing jadi kalah-kalah keuk. Nang haja-haja neangan teh lah.